Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha daramang barudak. Alhamdulillah tepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda kelas 3. Mudah-mudahan sadayana aya dina kawilujengan, kasehatan, sareng kabahagiaan. Anak-anak satea candi ngawitan, urang ngadoa heula nya supados berkah di pangajaran ieu. Anak soleh-solehah kanggo pelajaran ayeuna urang ngabahas tentang usum-usuman. Minggon kamari atos dibahas ngeunaan istilah dina usum-usuman. Dinten ieu urang diajar latihan ngadamel karangan. Karangan eta tos ibu pasihan rambu-rambu. Anak soleh-solehah, ibu ayeuna bade masihan hiji conto. Kumaha carana ngadamel hiji karangan. Karangan eta teh ku ibu atos dipasihan rambu-rambu. Nyaeta ibu bade masihan 4 kalimat nu teu acan disusun. Engke ku hidep eta 4 kalimat teh disusun jadi karangan. Contoh karangan anu tos disusun ku ibu diaoskeun nya. Ayeuna geus mimiti usum hujan. Panon poe ukur nembongan tepi ka beurang. Kadang-kadang sameme adan lohor ge geus cur hujan. Parat tepi ka wayah magrib hujanna teh. Nah, anak-anak soleh-solehah atos ngupingkeun nya tadi contoh karangan anu tos ibu bacakeun. Ayeuna hidep siap-siap ngadamel latihan. 3 karangan anu aya di buku paket halaman 36 sareng 37, bagian B, C, sareng D. Engke hasil karanganna tulis di buku tulis, teras fotokeun ka kolom GCR tugas. Alhamdulillah, sakitu panginten pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna ti Ibu. Mudah-mudahan nyandak mangpaat sareng kaberkahan kanggo urang sadayana. Insyaallah minggon payun patepang deui sareng Ibu. Mangga Ibu bade pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.